Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Urang ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana, nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita Ki Ruminta. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe geura subscribe heula. Ngarah langkung pogot sareng langkung sumangat deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Atuh ngarah teu nyangkolong tingkana waktos sumangga ayeuna mah urang lajengkeun deui. Dus. Aduh. Ma Emi katempo cengkat lalaunan bari muringis tuluy pasang deui kuda-kuda. Jeung mun seug Ma Emi lain jago kolot anu asak dina pangalaman mah geus pasti moal bisa hudang deui tina rubuhna. Sabab panarajang lawan-lawana memang lain panarajang biasa, justru matak ngabahayakeun pisan pikeun jiwana. Ngan Ma Emi cukup bisa ngukur nepi ka mana tahapan pangarti lawan-lawana. Komo lawanna anu saperti Gopur mah pangartina masih kene ata. Beda deui jeung Neneh Sarimanah katut Juminten, geus lumayan hebat daya kakuatanana. Start. Me bareng Juminten jeung Neneh Sarimanah katut Gopur ngaluarkeun sanjata ampuhna. Nyaeta iteuk besi sasiku jarum racun. Bari pasang kuda-kudana. Emi, deleukeun ku sia. Ieu tilu pakarang ampuh. Tur nyidam ratusan jarum racun di jerona. Cadu lamun kudu asup deui jeung samemeh ngalumpuhkeun Andika madeuleu. Regepkeun. Andika bakal dibawa ka Guha Guntur sabenerna mah. Moal dipodaran langsung di dieu. Bener teh ce? Gopur ngareret ka Juminten. Anu direret Surti gancang nembalan. Bener pisan. Si Emi urang cangkala kiru-piru. Urang jagragen kanini guru sina ditindak, cek Juminten. Ma Emi kadenge ngeh kai seuri bangun aya nu lucu. Tadi mimiti ngomong mah kuring teh arek diparaehan. Tapi nah geuning ayeuna mah rek bet robah deui pikiran teh. Lucu ngabandunganana oge. Neneh Sarimanah anu teu betah cicing lila pok harita milu nempas. Andika teu kudu loba lelewa deuleu Emi. Andika rek dipodaran di dieu, rek di tempat guru. Sia mah tinggal rasakeun we balukarna engke. Mun teu ngajelaskeun di mana Mustika jeung murid Andika di mana ayeuna. Lamun Andika dipodaran langsung, engke bakal hese deui pikeun tumanya ngeunaan lacak murid Andika katut eta Mustika. Oh, ngarti ayeuna mah. Lamun kuring beunang dicakala kiru-piru, laju dijagrageun ka guru Andika tiluan. Sarta guru Arandika bakal tumanya di mana ayana Mustika. Ayeuna regepkeun deui ku Andika. Caritaan ti diri kuring regepkeun. Kajen digencet nepi ka pejet oge. Cadu kudu ngajelaskeun di mana ayana Mustika jeung dibawa ka mana ku murid kuring. Jadi percuma nyangkala kuring oge nangarti Andika tiluan. Montong loba diajak nyarita, manehna bakal asa aing jago, asa pangweureu ku pangalamanana. Teu nyadar napas teu cara urang masih keneh panjang, tanaga masih keneh kuat. Hayo maju deui, lumpuhkeun ayeuna. Si Emi ulah diajak we nyarita. Mane Emi moal mampu ngungkulan kumaha hebatna pakarang kuring tiluan deuleu. Ngabace wae atuh. Der, geura maju deui. Hayang nyaho nepi ka mana kahebatan eta pakarang Andika tiluan teh. Der, maju. Heug, tadah ieu panarajang ti diri aing deuleu. Hop, iya. Silih susul tilu jirim pating jorelat deui narajang ka Ma Emi. Hiu kurilap beresat. Dina mangsa ieu wesi sasiku digunakeun
tembong jarum-jarum letik pating gurila pating belesat. Mudag-mudag mangsana ngagetkeun Maemi anu harita awakna ngagibeg tuluy loncat, bari ngarasakeun pating sariutna jarum-jarum di sabudeureun badan. Kadang ditakis ku iteukna, jaul jelit-jelit sebuk hiu jebrot banggeung. Juminten nejeh iga burung nama Emi, tapi kontan itek Maemi ngagedor kana dadana Juminten anu tuluy ngabangkieung ka tukang bari ngagerok. Hega Juminten ngahegak bari ngagerentes. Teu sangka si Emi jadi kuat ngungkulan aing tiluan. Tapi aing boga kayakinan si Emi lila kalilaan mah bakal leuseuh tanagana biakeun napasna. Serta taya panarajangna bakal ngurangan kacepetan mun terus dirangseg mah. Juminten jadi boga ijiran Maemi bakal leuseuh tanagana jeung ngurangan napasna sabab syariatna Maemi mah geus kolot. Hiya! Juminten nyaburut deui narajang. Marangan Gopur katut neneh anu masih kene ngarangseg lir hujan silantang. Jarum-jarum racun pating belesat leuwih ngabahayakeun pikeun kasalamatan jiwa Maemi. Maemi bener-bener kudu nguras tanagana jeung pangartina harita teh pikeun bisa ngungkulan eta kaayaan. Hiu cerem ranjug. Maemi ngaranjug kaget sabab aya 2 jarum nyecep kana bajuna harita teh. Untung tetembus kana kulit. Kesang mimiti mololok masihan awak. Modar si Emi, ciat! Gopur gemes naker ka Maemi hayang ngabinasa. Mata kayan Maemi keur kaget teh langsung ditarajang ti tukang. Curela celeng hiu gebro. Embun-embunan Maemi dihantem ku itek wasina Gopur langsung remes bijilan getih. Dalik deug, carik deug, dalik deug. Maemi bebali deugan bari sirana ngarasa lieur tetempuan ranyai kararone. Dina kayan Maemi ngadalik deug kitu teh bari katur lengan dipeupeuh mun bunanana ku itek wesi ku neneh jeung ku Juminten harita disusul tapus. Dadana Maemi harita digempur ku dampal suku masing-masing pilih genti. Curelat jeleng-jeleng sebuk jebrot jengkang, koleang, gedebut. Antukna Maemi geus teu bisa nahan deui kana kasaimbangan badana. Awakna terus ngajengkang, rubuh, maring lemah. Teu waka bisa buru-buru hudang deui. Anu aya ngadon utah getih lalambaran. Harita Gopur geus erek ngagajleng di luncat. Maksudna edek langsung maragatkeun nyawana Maemi ngan kaburu dihalangan ku Juminten bari cumarita. Cukup Gopur, cukup. Mentong wakan dibinasa euy. Urang jagraged heula kan ini guru ieu mangkluk teh. Sing ingat kana panitahna guru urang sararea. Cek Juminten teu panujueun mun Maemi kudu langsung dibinasa lantaran cek nini jalumpit oge Maemi tong wakan dibinasa. Kuring dendam ce. Sabaraha kali kuring ngajengkang kumanehna hayang geram modaran je. Enya ari kitu teh mah eueuh ge ngamaklum Gopur. Tapi keun bagian ini guru anu bakal nangtukeun sikapna. Urang mah ulah mawa karap sorangan bisi cilaka ka urang. Cek Juminten deui tandes. Gopur teu nyarita deui tuluy jempe. Bari masing-masing ngasupkeun itek wesi sasiku jarum racuna kana balik bajuna. Sarta saterusna Maemi anu memang geus teu walakaya teh jeung kapiuhan tuluy pada mawa ku tiluan ka Guha Guntur. Tur teu kungsi kacaturkeun kumaha lila di jalana. Harita kabehanana geus narepi. Maemi dilumpuhkeun sina teu bisaeun gerak. Ukur mampu ngomong wungkul bari halon kitu nate. Satuta sadar tina kapiuhanana. Harita ini jalumpit kadenge anu keur cumarita ditujukeun ka Maemi.
Bagea Emi, bagea. Iya kula nini jalumpit teh deul. Ayeuna urang dikersakeun panggih deui di ieu patempatan. Kumaha? Bakal betah cicing di dieu kira-kira na Emi? Cek ini jalumpit bari seuri sinis. Maemi gancang nembalan bari netep seukeut ka ini jalumpit. Ngan teu kuateun lila. Sabab sorot panon ini jalumpit ngandung sima pangabaran anu kuat. Matak serab pikeun anu wani adu panetep jeung manehna. Jauh kasintung kalapa mun kuring kudu nyebut betah ngajedog di dieu mah deuleu jalumpit. Tembal Maemi tandes. Nah, make jeung teu betah sagarupa. Sieun teu dibere nyatu ku dewek sia teh Emi. Montong ka mana karep deuleu nyarita teh jalumpit. Kuring aya di dieu lain kahayang kuring, tapi dicangkalak ku murid-murid Andika deuleu jalumpit. Nah, atuh make jeung beunang dicangkalak sagarupa ku murid dewek deuleu Emi. Sia teh apan jawara, piraku elek ku murid dewek. Tu kudu nganahan-nahan bari hate sugema jalumpit. Kuring memang rumasa eleh ku murid-murid Andika. Kuring mah geus kolot kurang tanaga jeung napas. Wajar we mun eleh teh. Sarta Andika teh keukeuh panasaran kana Mustika Ratu Malakasari jalumpit. Emi, bener pisan Emi. Teu kudu ditanya masalah eta mah. Selain oge geus nyaho tina eusi surat lain. Jeung ku dewek dibere kasempatan 2 poe ti ayeuna pikeun mikir. Sarta daek ngajawab sabenerna di mana ayana Mustika Ratu Malakasari ayeuna ayana Emi. Montong seuri sia kunyu jawab, mana eta mustika? Dasar bodoh Andika mah jalumpit. Teu seukeutah implengan teh. Coba impleng ku Andika. Di mana eta mustika ayana? Bisa ngimplengan teu Andika teh jalumpit? Hei, Emi. Dewek rumasa teu bisa ngimpleng eta mustika. Aya nu ngahalangan kana panejo dewek deuleu. Tah, eta kalemahan Andika teh jalumpit. Atah keneh panon batin Andika teh jalumpit. Montong loba ngahina ka dewek deuleu Emi. Si lain komo leuwih atah batan dewek pangarti teh. Sok jawab, di mana ayeuna eta mustika ayana deuleu Emi? Cadu nyaho oge dewek mah moal matak ngajawab. Kajeun nyawa gantina cadu deuleu. Nini jalumpit kekerot huntuna katempo beungeutna ngabeureum ngembang werak nahan amarah. Gedik manehna muru batu anu di luhurna aya peti leutik anu manjang. Eusina horeng teh pecut. Ngagater hate Maemi waktu ningali nini jalumpit mawa eta pecut ka hareupeun manehanana bari pok ngomong. Sakali deui dewek nanya ka maneh Emi, di mana eta ayana mustika? Lamun teu daek ngajawab wae, wayahna ieu pecut tambang cucuk kawat anu bakal ngajadikeun sia tunggara loba nahan ka nyeri deuleu Emi. Dibawa ku murid aing setan. Kuring mah teu sieun ku ancaman maneh deuleu. Nya dibawana ka mana ku murid Andika eta mustika teh Emi? Gancang gerak jawab anu bener. Saacan dewek beak kasabaran deuleu. Sia hayang diganggayong panyiksati diri dewek ha? Maemi seutik oge taya riuk-riuk kasieun atawa sentar ku ancaman ti nini jalumpit. Jeung memang bisa kabayang kumaha peureus jeung nyerina nalika awak lamun dipecut ku pecut tambang dilapis ku kawat. Paehan we kuring sakalian jalumpit. Sabab demi langit jeung bumi, cadu kudu ngabejakeun kayan mustika katut murid kuring di mana ayana. Sok paehan kuring deuleu jalumpit. Maemi estuning teuneng ludeung teu risiko pati teu rempan ku ajal.
Leuwih hade pikeun manehna ajal binasa tibatan kudu masrahkeun atawa ngabejaan di mana ayana Mustika Ratu Malakasari anu ayeuna keur dibawa ku Larasati. Nini Jalumpit teu ngomong deui, ngan hiuk ceter brak ceter brak. Maemi ngegel lebih wir handapna nahan kanyari dina badan tina tatu anu ngagurat jero tapak pecut. Kabayana sarara we nalika dipecutan ku eta pecut tambal kawat teh. Gopur katut anu sejena anu nyaksian eta kaayaan kadenge sareuri lantaran sugema nempo Maemi nandangan panyiksa. Duh nini guru, nyobaan kuring atuh mencut eta mangkluk. Gemes ieu teh kuring maka eta nini teh nini guru. Heuh, hayu Gopur. Tapi ingatkeun Gopur. Tanya heula kumaneh eta mangkluk teh. Mun si Emi daekeun ngajawab, teu kudu dicepret ku ieu pecut deuleu Gopur. Siap nini, siap. Pecut tambang cucuk kawat tuluy diasongkeun ka Gopur. Pok Gopur nyarita ditujukeun ka Maemi dina sikap anu ngahina. Dewek can sudining ati mun teu bisa nyiksa Andika deuleu Emi. Sok geura jawab anu bener sia. Di mana eta Mustika Ratu Malakasari ayeuna teh ha? Mun teu daek wae ngajawab, rasakeun tah awak Andika ku ieu pecut bakal dirusak deuleu Emi. Cek Gopur bari mun delik. Sedengkeun Maemi sabenerna mah manehna teh keur mikir tur boga kayakinan anu pasti yen tilu jalma muridna Nini Jalumpit teh anakna Aki Ruminta anu jadi lanceukna. Jeung naha Maemi jadi boga kayakinan nepi ka dinya. Ari sabab ti awal mula ngadenge ngaran eta tilu jalma disebut-sebut ku Nini Jalumpit. Ngaranna oge akur jeung ngaranna anak-anak Aki Ruminta anu keur laleutik di Iwat. Sakapeung Maemi ngomong sorangan dina jero hatena. Yakin ieu tilu jalma teh anak lanceuk ai. Ayeuna geus darewasa. Ngananjakal hirupna geus diwawalan sifat jahat ku si Jalumpit. Bagja pikeun diri aing bisa tepung jeung anu jadi alo. Tapikeun aing moal cumarita ngeunaan ieu hal. Sabab mustahil maranehna percaya mun disebutkeun anakna Aki Ruminta. Kitu cek gerentesna Maemi waktu harita. Maemi tembong imut ka Gopur bari gideug. Hampura moal dijawab. Teu kudu ngancam kitu jang Gopur. Kuring moal saber ku eta ancaman. Teu kudu nyebut ngaran dewek sagarupa bari jeung make ujang sagala. Kawas ka tukang angon domba wae hilai Maemi. Bener sia teh moal ngajawab kana pananya ti dewek. Moal jang Gopur, moal. Setan, ujang deui. Rasakeun sia deuleu nini peot. Hiu, ceter, berat. Maemi nyengir nahan kanyeri, pipina bared jeung bareu. Getihna ngalembere meseuhan pipi dicepret ku pecut. Panona peureum bari bibirna muringis. Angot si Emi pageuh naker nyepeng Rusia. Nenek Sarimana kadenge cumarita. Anu kitu teh jalma rugi deuleu. Tibatan ngajawab anu bener ngadon hayang disiksa. Tolol nu kitu teh. Boseneun hirup meureunan eta mangkluk teh Nini Guru. Juminten harita mah anu ngomong. Si Emi memang pageuh dina nyepeng Rusia. Kaulah muji kana teu neungludeungna si Emi. Tembal Nini Jalumpit bari hatena mah ngagerentes kieu. Marane moal nyaho saha anu ayeuna keur dicangkalak tuh anu disiksa teh bibi marane. Adi si Ruminta bapa marane. Cek gerentesna Nini Jalumpit jiga seuri iblis. Bangun anu geus sahate jeung Maemi anu sarua mikiran eta kaayaan. Pedah beda dina jalan pamikiran. Harita Gopur kadenge nyarita deui ditujukeun ka Maemi. Emi,
Kunaon bet ngahulang kitu ha? Sok geura jawab. Kamanakeun eta mustika katut murid Andika teh deuleu. Sakitu geus dileuleus-leuleskeun teh. Ripuh nandangan panyiksa can kene wae ngajawab deuleu Andika Emi. Kuring lebih hade ajal binasa daripada kudu ngajawab anu jujur mah Jang Gopur. Setan alas. Teu beunang disabaran teuing maneh teh geuning. Hayang gancang di podaran jika nama ayeuna si Emi. Rasakeun deui deuleu ya. Hiat hiu ceter bret ceter bret hiu ceter bret. Aduh. Sok sia nyebut aduh geuning ayeuna mah. Hiat hiu ceter bret langgerek kulahek. Ma Emi geus leuwih ti 20 kali dipecutna ngajadikeun Ma Emi muringis nyebut aduh. Sabab tatuna ditimpah deui ku pecut. Jadi ngalegaan getih beki bijil ngalobaan. Langgerek kulahe tungtung nama Ma Emi teh tuluy ngalanggerek kapiuhan. Teu bisa nahan kana nyerina nalika nandangan panyiksa ti Gopur. Heup Gopur heup. Geus kapiuhan kitu mah antepkeun teu kudu dicepretan deui. Engke wanci peuting urang pindahkeun nyangcangna dina tatangkalan sisi lampi. Manehna urang hukuman ku cara digang gayong di podaran lalaunan deuleu Gopur. Duh, gemes kuring mah ieu teh ku jalma eta teh Nini Guru dendam paparana maka eta si Emi teh Nini Guru. Tenang Gopur, tenang. Urang apaan can menang katerangan anu pasti teh eta mangkluk teh. Ku Nini Guru dibere kesempatan 2 poe pikeun manehna ngajawab kalayan jujur. Kitu apaan ancek Nini Guru teh Gopur. Heup ah. Tawakan nafsu teuing Gopur. Nenek Sarimana gancang ngilu nembrong harita teh. Nini Jalumpit lempang nyamperkeun ka Gopur nyokot pecut bari pok cumarit. Engke mun geus sadar tanya deui ku manehnya. Mun angger teu daek koe ngajawab kakarak cepret deui ku ieu pecut satakarna. Sangkan si Emi akhirna nyerah daek ngajawab. Tapi keukeuh teu daek koe ngajawab anu jujur. Ngabejakeun Mustika Ratu Malakasari ayana. Kukula rek dibawa ka sisi lamping. Terus rek dicangcang dina tatangkalan. Sina ngarasa kumaha tirisna hawa di pagunungan. Sugan we atuh jadi kapok diberi hukuman anu kitu patut mah deuleu. Nya ari kitu mah kuring oge satuju pisan atuh Nini Guru. Si Emi dicangcang dina tatangkalan sisi lamping bari ti peuting mah abong tah mun teu kabulusan teh Nini. Kabeh kadenge harita teh saleuseurian. Resep meureunannya ngakaya batur teh. Nini Jalumpit mah komo anu ngawarah murid-muridna deleka ka sasama. Laku lampahna sina jahat. Kumaha nasibna Ma Emi satuluyna? Nah nya bakal pinanggih jeung pati. Luyu jeung panarawangan Aki Ruminta atawa memang bakal nyalahan. Da sabab Aki Ruminta oge sadar deuna sarua kodratna manusia. Kapinteranana bisa ngaramal teh aya watesanana anging pangeran anu nangtukeun takdir manusia di alam dunia. Duh hampura Emi. Akang ayeuna teh bisa ngabantu jeung nulungan. Lain teu hayang ngabantu jeung teu hayang nulungan. Tapi akang teh kahalangan ku wanci anu teu meunang sambarangan ngagunakeun ilmu. Aki Ruminta harita teh ngahulang sorangan ditepas dina wanci pasosore. Dibarung jeung hate kumejot hayang nulungan Ma Emi anu keur kaancam bahaya. Tapi dalah kudu dikumahakeun deui. Aki Ruminta harita ngaradak poek panerawanganana teu bisa nembus kayaan Ma Emi di mana ayeuna. Jeung nasibna kumaha estuning poek taya kelemeng-kelemengna acan. Kunaon abahna? Geuning ngadon ngahulang ditepas.
amburu minta norojol barinanya. Malahan Larasati oge sarua norojol gancang ilu cumarita. Muhun uwa, kunaon bangun nuju ngalamun kitu geningan uwa, ngimutan naon uwa teh? Cek Larasati. Aki Ruminta rada bingung rek ngajawab deh. Bisi kacaletot nyarita. Jeung pangna Larasati teu dibere nyaho teh. Maemi keur ngarandapan bahaya taya deui sieun nekad. Aki Ruminta leuwih nati kitu nganukur bisa mastikeun Maemi geus eueuh di imah. Eta kayaan teh mungguh aneh teu asup akal. Sabab ongkoh bisa nyaho adi keur ngarandapan bahaya jeung nyaho ayeuna keur taya di imah. Tapi teu bisa mastikeun kalayan jelas bahaya teh di mana. Sabab yakin aya jalma rek ngabinasa atawa nyangkala ka Maemi. Tapi Aki Ruminta teh teu bisa nganyahwankeun ti pihak mana eta jalma asalna. Bat ngakalakeun ka Maemi. Ngan pikeun Aki Ruminta geus cukup surti. Alasan eta jalma saha bae anu ngakalakeun ka Maemi. Lantaran kabita ku Mustika Ratu Malakasari hayang ngapimilikna. Nyai, 2 poe deui kapetingan malam Jumat teh Mustika Ratu Malakasari teh kudu gancang-gancang disirapkeun kana raga hideung. Muhun uwa, memang eta tujuan abdi oge. Na kumaha bet nyarios kitu geuning uwa? Tapi dina kayaan keur kitu waktosna kabujeng seep. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.